Alhamdulillah ka urang mana coba nu kawin Aisyah oh ka urang Cipetir aji Alhamdulillah ngiring binga iraha pada nikahna lain kawin sungut sia bau bangke oh mingon payun Alhamdulillah kan abdillah nu ngalamar nama lain kawin anjing sungut sia bau bangke oh ngangemas kawin naon dengekeun anjing eueuh nu kawin ceuli sia sepi oh sia perangkat alat salat no tak kitu alhamdulillah nya eueuh nu kawin anjing bade ka mana bulan maduna anjing anjing ayu rangkum yang kasih apa baktos Gusti muga katapi kalian kabigahan doh oi syok bang ngomong digajang-gajang teuing kan nuruk tuh gitu supados derek Gusti diterima calokan batur-batur oke bos walah hey my brother everybody naon come here naon come here teh let's go tengah lalarti come on komo eta ke sindang iye gitu naon kadi anjing heudeuh ngarti sia heudeuh ya disapatu heula waduh ngome rambut Bang Ayep tuh lain naon aing ka dia kana motor teu make helm jadi awut-awutan buk aing jadi hilang kegantenganku sedikit nah itu teh mau balik aja kayak siu naon ujung mau balik datang siu aduh ampun aing kunaon sugan teh manyo siu ampun aing teh ini teu rencepan mau dituturkeun ku sieu hayang nyantai hirup bidunya teh aing datang sieu mah aing asam urat jadi deui grayeun cilaka kolesterol jadi grayeun nah kunaon atuh kunaon si eta kunaon teh siap kos teh apa pan sidik budeg gaji boting cager nepi ka kiamat ge mau cager-cager budeg anjing teh nya nyaho ketika aing nanya saha nu maot anjing biasa ge kitu bener bapak maneh maot ubaran ku tutut nyaho anjing aing geus lalajo na YouTube aduh geraja tempo nyangakeun sima pangabaktos Gusti diterima ulan tuh cek aing oge anjing marukana kumaha tong dijawab Gusti capek kesal-kesal keur masalah seueur emutan tong dijawab ka capek-capek mending meser obeng yang naon keur naon obeng rojok ceulina tuman duh tinggal ngalamun anjing pada mah ceulina teh ngaguru teh ceulina teh nyangakeun sima pangabaktos Gusti ai diterima sia teh naonana iya aduh di dia ramena ye ke merong ka aing minta tulung merong ka aing minta tulung ning teh merong teh kela koplok atuh da ajan teh acan geranya tempo merong geus teh gede geranya ayo
Ayo. Aku menunggumu. Ayo. Tuh, tuh usik. Tuh usik anjing. Ya. Cek aing oge anjing. Nya merong. Sok lalajo na YouTube. Aing teh apa tuh anjing. Nampo-nampo wes eta. Sungut sia bau bangke. Sungut sia bau bangke. Alhamdulillah. Teu sangka iraha. Naon iraha anjing? Iraha naon? Alhamdulillah bade kawin anjing. Awanu kawin anjing. Sungut sia bau bangke. Alhamdulillah ka urang mana? Coba. Awanu kawin Aisyah. Oh, ka urang Cipetir. Anjing. Alhamdulillah ngiring binga iraha pada nikahna. Lain kawin. Sungut sia bau bangke. Oh, mingon payun. Alhamdulillah. Keun abdillah nu ngalamar nama. Lain kawin anjing. Sungut sia bau bangke. Oh, ngangemas kawin naon? Dengekeun anjing. Eueuh nu kawin. Ceuli sia sepi. Oh, siap perangkat alat sholat. No, tak kitu alhamdulillah. Nya. Eueuh nu kawin anjing. Bade ka mana bulan maduna? Anjing. Anjing. Jauh-jauh bulan madu. Alah wanu bulan madu aji ceuli sia rapet aji ye geningan batur maka Bali batur maka Pangandaran ye nabet ka Oyo aji alah aji alah kan nabi nu ngadamel onangan mah tenang saha nami teh si Haji pukul ke si koplok yuk ngaran mana saha Dudung Dudung oh Sarman Haji Tejara ramung sih tejara ramung Haji mau balik Haji kan ada abang ngiring binga mudah-mudahan di pasian momongan dari pasian ya non keturunan anu soleh mudah-mudahan amin didoakeun paingan cahayaan di dinya ku lampu aji teu kecahayaan aing mah kumaha Gusti sumuhun oh bade ngiring seserahan sae mangga atuh kitu mah tenang anu dakwahna mah ka abdi we margi abdi teh janten ustad alhamdulillah nya boga guru Ustad Ayub eta teh guru abdi Ustad Ayub. Ustad Ayub. Lain Ustad Riki. Nah. Sumohon. Biasa we di nu hajat dakwah teh abdi mah. Kumaha? Di nu nyunatan, muludan, rajaban itu anu tahlil. Alhamdulillah kumaha naonna? Sumohon. Kayak tuh hiji-hiji liur ya abdi naros saya. Eueuh nu ngomong anjing. Balik gimana? Beda-beda teng deuk sia deuk. Kulan teu ngomong. Tah kudu ngomong tah dengekeun. Alah. Pulang. Hakan Gusti eta. Alhamdulillah ya Allah. Geus lohor deui si anjing. Aing mah teu disangka bedug. Kani raya lu mundur dewe kini layang rara. Nira ingkang samya sampun prata
ingkang samya sampun prapta Hari ring dipiriku gending Hari ring lain nukuring tapi anu maha wening haleang lain nukurang tapi anu maha wenang tapi anu maha wenang di bumi alam Dharma Deni rahing kang samya maneg satengahing marga kang maneg satengahing marga Deni rakang sampun prapta sedanten ladia balatam tamah hangkut buta arantos hempak berbayak sadipayunun ieu kipati kunirahangan dika atur syaunuhun laksa ketika bingahan kadulur-dulur anu parantos sunuk baraya anu parantos datang pamili anu parantos sumping nyaosan kana panggulemna kaula dina danget ayeuna bagea dulur-dulur Pino dama jisim abdi nyangakeun simapang abak ketos kahonyuk panjenengan Gusti Patih muga katampi kalayan kabingahan Gusti pujastuti sampean aku terima atur nuhun atuh ieu teh ya pikersaeun naon purwa salira kersa nimalan bojeng hinga kapunut marganing tanaga emutan larapati kasyangakeun kahonyuk panjenengan Gusti kula pangna diking sirlingi taya hal-hal anu bade dirugikeun oke itu Gusti nya aya naon geura waksa balaka ulah aya anu dinding clear kenang siloka geura pedar sacara basna dina waktos ayeuna Gusti ayeuna mah oi sira naonna di teh abdi make kian Gusti sabados jaga nya gaya pangna diking sirlingi taya hal-hal nu baris dugikeun perkawis naon kaula mangul utusan ratu ngemban amanat raja nyaeta urang sadayana kudu init ka nagara Amarta ya bade naon nyaeta raja urang teh katarik ka pati-pati ka pentang asmaragama ku hiji wanoja kakasina Dewi Subadra janten kusabab eta Subadra masih kena boga salaki awa dicara eta Subadra kudu dipaling jadi urang teh ene teh maling awewe iya beres Gusti siap lah urusan maling awewe mah tenang pasikeun ka Arben urusan maling awewe mah tara kapiheulaan ku batur abdi mah aya celah saeutik didinya kasempatan ku jisim abdi aya celah sakedik Arben di sana ada
jadi urang negara Amarta ya hayu Gusti iraha ayeuna gan wayahna initna kudu nyiluman kumaha ulah katingali ku bangsa manusia oh siap mangga initna kudu nyiluman ayeuna urang init kan kalakah molor anjing padun peureum wae diajak ngobrol teh saya mangga ayo pada lumampah mangga Keingapan alat kemat-kematnya tang pinang aletan saking negara Parangkubar jeung ngajujuk negara Amarta ayo batur tapi